Pak, aya nama usumnya. Usum naon ya maneh? Usum awewe rareuneuh eueuh bapaan. Nyarios naon teh? Ah, henteu nyariosna naon abi mah. Ari eta ngadenge ngomong reuneuh eueuh bapaan. Nya emang usum kan aya nama. Nya eta teh sarua jeung ka abi nyarios kitu teh. Kan emang eta eueuh bapaan. Nah, abet nyaho eueuh bapaan. Pedah we tara nempok bapana. Yeuh dengekeun, lamun di dinya ieu apa bapana di dinya bakal reuas. Nah, make kudu reuwas, nya sebagai tetangga mah wajar we kudu nyaho. Heug atuh ari hayang nyaho mah tanyakeun we kanu gigireun maneh tah saha bapana. Nah, itu awewe teh nunjukeun ka maneh. Jawab sia teh lain babarieuran wae. Ka maneh sia bapakna. Ya, itu Mang Bule nyamper. Erek naon Mang Bule aya ka dieu? Pan ku abi dititah ka dieu, pan ayah butuh. Butuh naon ari urang? Tadi ngomongna butuh cet koneng jang motor ieu. Ya terus hubunganna jeung Mang Bule naon? Ha, itu Mang Bule merek cet koneng. Nya ku diisangan ku aing Mang Bule. Lain isangan itu Mang Bule merek cet koneng. Ih, Ya titah ka dokter, titah diubaran lain bojak ka urang. Penting mencret Mang Bule mah. Iya buka poe gitu mah. masalah kita sarap. Mana yang edek mah? Ka mana? Ka mana keneh wae apa nabi teh ngajak ka leuweung urang camping. Ah, teu rame ayeuna mah leuweungna oge. Teu rame kumaha? Lenang leuweungna ge ayeuna mah teh indah. Indah juga baheula. Lenang. Sakira namanya ngeledek aing. Sengaring ka. Lenang we. Anjing ka kitu. Goblok pisan tuh ya. Ngir sia. Teh. Punten teh, tas lami ngantosan. Lumayan. Mun teh hampura. Laminya nyepan ka dieu teh. Masalah ki aya. Aman, tenang. Namanya. Hei, naon sih jeung pajikan aing? Ah, Pak, ayeuna mah domana ge tos karosong tos diical sadayana. Oh, bisnis domba? Nya atuh bisnis domba. Teu aya teh seet diica, Kang. Nya. Tukang itu mah. Nya sok. Wih, enak mah. Adek. Ayo, Buk. Mak, asal liurnya geus sidik boga salaki, hayang ka salaki batur geura. Apaan eta teh neangan sensasi nyai. Maksudna kumaha, Mak? Sensasi kumaha? Oh, eta teh jenuh nyai jeung salakina wae. Emang lamun jeung salaki batur aya beda, Mak? Beda atuh nyai, hawana oge nafsuna ge beda pisan. Oh gitu mak, paingan atuh. Paingan naon ari maneh ti? Oh urang lamun keur jeung salaki si Erni sok rada beda mak. Aduh anjing keceplosan. Hah? Naon sia sok jeung salaki aing? Tahan emosi, tahan. Cicing, Mak, tahan. Ambek aing, Mak. Itu kenyataan atau keceplosan, tahan. Ah, diomongan gede anjing. Kabur ah. Tuh, Mak, tinggali da buka sindiran, Mak, tinggali langsung ini ya. Kan baik nyai ikan kosok riweuh. Cai mah di mana oge warweror. Anu penting mah botona we ngampi di imah. Ku maneh Saruana gelo jeung Mak. lain ku gelo sia saha nu kabina-bina teuing. Hup. Ayo ibu naon lompatan ditu? Kapok aing mah ngaliwat ka ditu teh. Aya naon ditu? Aya preman ngaheureyan, malahan mah ibu teh ditowel. Dicabak naon ieu? Kieu ditowel. Goblok. Hayu. Yuk. Tah ngaranna Cibure. goblok bule teh ku aing. Iya, jeung mana ieu? Ah, leres ieu ya. Anjing, wanian heureun awewe aing sia teh. Bu. Hah? Wayahna ka ditu lah we. Oh nya. Kadaya hati-hatinya, gerda sangar jelema teh. Ya, tamu ku aing. Naon maneh? Nepangkeun. Pangkeun. Abi Didin. Abi teh bangga nguping nami Kang Bule teh. Gagah di dieu saurna mah. Aing teh atuh goblok guys sia. Wios abi jantan anak buah hatunya. Nya geus atuh kitu meneh geus jadi anak buah aing mah. Sip. Nun pabulenya. Siap. Beli ayah istri abi ngalangkung lah direun ke pabulenya. Siap.